Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Jaseni Awista Nabila di kelas 11 IPA 2. Di dia abdi bade nganalisis salah sahiji buku novel anu judulna Payung Butut anu ditulis ku Ahmad Bakri nu bukuna tebelna sakitar 64 halaman. Buku ieu bertema tentang kahidupan salah sahiji jalema anu agul tuluy nyadar. Galurna galur maju, sudut pandangna sudut pandang kahiji. Latar setting tempatna di Bumi Naib, kantor kepala desa sareng rumah sakit. Waktuna berang, suasanana bunga, piga geleuheun, milih-milih sareng haru. Payung Butut teh nyaritakeun salah sahiji naib. Ti mimiti kadatangan naib anyar teh tos jadi salah sahiji omongan di sakitar masyarakat desa eta. Soalna baheula naib teh henteu sombong sareng teu ngabedakeun derajat, tapi naib nu ayeuna mah sombong lantaran si eta teh keturunan ti ningrat sareng sok ningali batur teh ti derajatna. Naib anyar teh gaduh istri sareng budak. Naib anyar gaduh budak putri anu namina Siti Habibah. Umurna 17 tahun. Di hiji poe Siti Habibah teh panggih sareng Suganda nyaeta budak ti kepala desa. Duanana eta teh boga hate. Nah, si Suganda teh niat bade ngalamar si Siti Habibah, tapi ku naib anyar teh ditolak lantaran si Suganda teh sanes ti keturunan ti ningrat. Di hiji poe aya penulis nu ngaranna Wiraj Maja, nyaeta penulis nu datang ka desa si Siti Habibah. Si Miraj Jamal itu tuh eta teh suka ka Siti Habibah. Jeung si Miraj Jamal teh boga rencana bade ngalamar Siti Habibah. Tuluy si Rama Jamal teh datang ka imah naib anyar bade ngalamar si Siti Habibah. Nah, si naib anyar teh mikirna si Miraj Jamal teh katurunan ningrat lantaran di hareupeun nama si Miraj Jamal teh aya R. Dikira si naib anyar teh si Miraj Jamal teh budak Raden katurunan ningrat. Efek teh pas Miraj Jamal nyaritakeun asal usulna nu sanes budak katurunan ningrat, si naib anyar teh nolak lamaran ti si Miraj Jamal eta teh. Terus di hiji poe si Siti Habibah teh abus rumah sakit lantaran Siti Habibah teh boga penyakit usus buntu. Terus naib anyar teh minta tulung ka desa sakitar desa, masyarakat desa keur ngabantuan Siti Habibah ngadonor darah ka Siti Habibah. Tapi loba nu embung ngadonorkeun darah ka Siti Habibah lantaran sikap naib anyar sebelum-sebelumna. Terus si Suganda datang ka rumah sakit keur ngabantu Siti Habibah. Nyaeta si Suganda teh ngadonorkeun darahna keur si Siti Habibah. Nya sakitu caritana teh. Jadi
pas si Suganda nyoba ngadonorkeun darahna ka si Siti Habibah teh, si Naib anyar teh tahu si nu ngadonorkeun darah keur budakna teh si Suganda. Jadi si Naib anyar teh narima lamaran ti si Suganda karena nya tos ngabantuan budakna. Jadi menurut abi mah amanati cerita ieu teh urang teh ulah sok nilai batur teh ti cover da urang teh kudu nilai orang teh langsung secara langsung gening, jadi langsung apal karena sikap tong pokoknya mah ulah sok nilai batur teh ti luarna, kudu apal di dalam hatina gitu. Sekian ti abi, hampura minta maaf upami aya kesalahan kata atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.